Ya Robbi carita berarti tadi urusan orang dongeng lamun di negara kira-kira cara Indonesia bakal jadi negara bakal wah maknya banyak bakal jasa di Indonesia Iraha lu menyeritakan Iraha etamal can jelas ngan bakal Wow, emang kumaha Indonesia membuka sejarah. Moal ya piagam Jakarta. Eta teh bakal dibuka kembali engke. Bakal muncul Bung Karno kedua. Bung Karno apa di sana geus paeh tulang. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qala lamun ngucap ya syahidan ngucap yang lafaz kufri ngalafazkeun ya siwam in lafaz kufur berdoa maka ngaku ya wong ikrohaning dan paksa suddiqa maka dan benerakan ya wong mutlaqan halim mutlaq walau mata ma'rufun bil islami lan lamun mati sopo ungkang gandana kina waruhi kalawan agama Islam an ibnaini ninggal saking anak lanang rara muslimaini kang muslim karane qala aduhuma maka ngucap sapa salah suwijine karane ibnain ngucap ing lapad irtadda murtad ya ma'ruf atawa ya ab famata maka mati ya ab atau ma'ruf kafiran hari kafir fa in bayyana maka lamun martalakan ya haj sabab kuprihi ing sabab kufur ya ab atau ma'ruf lam yarithu maka orang ngawaris ya haj hu ing ma'ruf wa nasibuhu fi fai'un lan utai dumdumanane ab iku fai'un fai' wa kadzalan halika ya ikila ikin nasibuhu fai'un in atlaqa lamun ngaitlaqkeun ya ahad fil azhari ing dalem mungguh kaul azhar fil azhari ing dalem mungguh kaul azhar. Kurang masih keneh ngabahas tentang riddah. Walau qala lamun dua saksi nyarita Zaid jeung Umar lapor ka kejaksaan ngalaporkeun tentang bahasa anu diucapkeun ku Ki Khalid bahwa Ki Khalid nyarita kula sebagai saksina cek Zaid jeung Umar dina carita anana nyaritakeun tentang bahasa kufur. Jadi Khalid teh dihareupeun kula nyana menyatakan bahwa nyana asup Kristen atau lain sakadar asup Kristen nyana sujud ka patung
Masya Allah batu pajar pangeran kujan. Takkan lamun di negara urang ngakos kitu tah masalah. Andai kata urang lapor ke polsek atau lapor ke kejaksaan, isi laporanana bahwa Khalid telah mengatakan bahasa kufur, atau cak jaksa teh masing-masing bahasa jaksa pasti kok bagus gitu. Sebab negara orang malah negara Islam cak jaksa teh teh nyaho. Ieu mah negara kafir, negara Walanda, demokrasi. Jadi teu ditanggapi di urang mamun aya nu laporan kos kitu. Geus ana teu ditanggapi hukum anu menyatakeun andai kata keluar tina agama Islam mesti kumaha hukum di urang. Sebab di urang mah lain negara Al-Qur'anul Karim. Jadi di urang mah nagarana negara demokrasi. Geus eueuh tanu laporan kos kitu. Dina laporanana atuh cak jaksa teh ngabau-bau sungut sia laporan ka aing. Guna laporan kos kitu. Kok ieu dina kitab aya? Ieu mah lamun nagarana negara syariah. Negara Islam. Aturan-aturanana make Al-Qur'anul Karim. Ketika aya jelema kaluar tina Islam, tanggapi. Panggil. Dicoba ku jaksa teh diintegrasi bener atau henteu. Andai kata bener aya hukum ke. Andai kata henteu mesti kumaha. Tuh kan ngeunaheun naon make aturan Al-Qur'anul Karim urusan agama. Di negara demokrasi mah urusan agama mah diserahkeun ka tokohna masing-masing. Islam serahkeun ka kiai, Kristen serahkeun ka saya sok nonton TV jahos ya, segala pendeta, kardinal segala. Geus kumaha siapa itu? Mun budak dipersilakan dispasrakeun ka tuh saya sok utang hitung biksu cenah. Tuh cak biksu ieu mah bangunan tusuk sate tidak boleh dipakai usaha atau temenang dihuni eta biksu eta kos kitu. Di Islam mah tusuk jarum tusuk sate los enggak salah. Tuh kan, jadi agama diserahkan ke masing-masing tokoh. Nah, geus nagara mah ngurusanana ngan ukur pitayeun doang. Mentak wajar korupsi, wajar sebab hukum. Mentak sakitu hebatna kiai memeh jadi DPR, barang asup DPR pada baik ge. Widih, ya pada baik korupsi. Ya wis akeh DPR kiai ku wong Jawa. Ya wong Sunda mas titik lah, anak ge 1 2 3 4 5. Masya Allah. Tuh kan, ima urang geus jaho, geus urang nyaritakeun tentang iridah lain masalah urusan manggaridah lain, tetapi di negara teu ditangani. Geus eueuh hukum urusan murtad aya di negara demokrasi. Urusan salat jeung teu salat teu ditangani, urusan munggah haji jeung teu munggah haji teu ditangani. Eta cenah aya di negara munggah haji. Teu lain urusan munggah haji jeung teu munggah hajina. Nyana mah ngararapi ke hayang untung di munggah haji.
Karti Gusia sekali deh lain ngurusan munggah haji lain ngurusan agama lain ngurusan soteh hayang hirup meli mobil di munggah haji kira ulah bener lanan ieu aing keur ngomong ieu ngaji ngaranna beh nyaho urusan di negara salat teh salat kumaha urang negara urusan puasa teu puasa kumaha urang negara urusan artina urusan sanksi munggah haji teu munggah haji kumaha urang sanksi sugan nu teu munggah haji kena sanksi naon di negara teu aya adapun eta nya urusan munggah haji hayang dahar di nu munggah haji hayang meuli Avanza di nu munggah haji itu siang kahartipan aing ngaji mah lain di urusan lain zakat dek zakat teu kena sanksi di negara lamun dikenakan sanksi wow bupati pangheulana kena sanksi gubernur pangheulana kena sanksi eta ditangkep lain urusan agama teh mah urusan negara dek zakat urusan urang adapun eta nyana cenah sagala zakat fitrah dirangkum je hayang ngaroko di nu ngazakat tah aya dibejakeun kos kitu tah lain urusan lain mun kitu mah aya sanksi mun teu zakat kena hukum karak eta ngaranna ngurusan mentak aing hayang jadi DPR ge ye ku aing dek dijieun undang-undang lamun teu zakat ditalian kejeburkeun ka sumur wah pejabat loba anu ngagejebur ka sumur ngesugih loba ieu mah keur carita abdi bari mah ngaji na jeung urang lembur jeung urang lembur mah pan teu kahartieun nya namun geus kitu teu kahartieun nya mah kudu kos kitu bae eta ge kaharti keur di majelis doang kaluar bae di majelis teu kaharti deui bae iya mengkonon orang mah kampung mah ge aja aing ngaji jeung urang lembur mah gitu supaya jelas aing mah teu narima urang kota ieu henteu ieu mah ngaji ka dieu mah urang lembur nu bodoh bae tah mah resep jadi ngaji jeung bodoh mah urang sanajan salah nu nyalahkeun pan jeung kula mah teu bangga kula mah diajian ku kiai kieu ngajian henteu aing mah bisi salah ngaji urang kota cenah ngaji aing mah bahasana ge teu bisa sebenarnya mah bahasa sia aing dia di kemana dia weh dia tuh kan mana gelang dong urusanana tah teu nu pinter mah geus kudu ngaji ka dieu kiai-kiai geus teu kudu ngaji ustad-ustad geus kudu ngaji aya yang bararego mah ka ditu terus ya jeung urang lembur bae ngaji ngeunaheun lembur bae jadi orang belag-belug kaharti teh ngurusan di negara demokrasi mah teh ngurusan agama dek kumaha teh kumaha nu nyekel agamana eta haji lain di urusan agamana administrasina eta zakat lain di urusan supaya ngazakat jeung henteu mun di urusan mah mun teu kena mun teu ngazakat kena sanksi eta mah hayang milu ngaroko di nu ngazakat hayang milu ngebul dapurna di nu ngazakat aya di urusan zakat lain sakadar kitu ya tata jelema sanu teu ngazakat menakeun sanksi kitu eta karak ngurusan agamana ieu lain ngaran ngurusan teh aing ngomong panjang teh njore tuh gitu kan itu di urusan urang teh sanksi mandak aya be organisasi NU Muhammadiyah Persib kemudian aya HTI aya Khurud eta teh kulobana konsumen agama Bismillah ka NU Ahli Sunnah wal Jamaah Muhammadiyah semi Wahabi Persib Wahabi meles kemudian atuh ka ditu kana HTI can kajahuan Huruj atuh urusan fadilah nya nama ke masak di masjid berang deui dakwah kene dakwah
henteu salah. Namun orang nyaritakeun keberhasilan Islam khuruj berhasil. Ulah neule di Indonesia sebab di Indonesia mah Islam. Neule coba di Amerika, tingali coba di Inggris, di Jerman. Anu nyana terus nyelusuk termasuk HTI. Di urang mah encan katarima kakarak siap-siap ang nya nya henteu. Sebab naon? Di urang geus terbiasa di NU, di Muhammadiyah. Aya organisasi anyar masih kena sanksi, tapi di luar negeri perjuangan anak tingali perjuangan di luar negeri. Nah ikir cerita perjuangan INU berjuang sarua baik buah be berjuang. Nah mantak dipersilahkan ke kepala masing-masing guys. Urusan agama rata-rata masyarakat nanya ke kiaina nanya ke kepala suku nyana menang jeung henteu geus teu nuturkeun pamarentah nurutkeun ka kiaina sebab pamarentah teu ngurusan cenah pertikahan nyala lain nyaritakeun urusan hukumna nyaritakeun administrasina. Nikah harus masuk ke pemerintah sabaraha nikah kumaha negara, kumaha daerah di mah sakitu, daerah di mah sakitu, daerah di mah sakitu. Aya masalahna kala eta dina Fathul Muin mah dina iana. Lamun urang dahar tina duit anu nikah artina mun henteu lapor teu ditikahkeun, berarti kudu aya laporan jeung kudu mayar. Haram apa halal duit tinggal di dalam kitab gitu. Sebab nikah mah dianjurkan ku agama ya, urang didinya nyokot nah eta kecuali nu kumaha dilangsungkeun wae adapun mere jeung teu kumaha nyana eta mah halal. Tapi lamun dipatok wallahu alam ji ongkos maca khutbah atuh sarua bae tanyakeun halal apa haram duit maca khutbah dina Jumat. Kecuali maca khutbah karena Allah aya nu mere atuh karena Allah teh mah ngaranna. Lamun kitu mah aing daek maca khutbah tapi aing bayar ku sia naik atuh gaji aing. Eta halal apa haram? Tanyakeun bae aja barisa ngaji nyana. Bacaan kitabna. Cenah teu kapanggih moal dibejaan ku aing. Deuleun bae heulanan. Halal apa haram? Sesuatu nu wajib. Tinggal kitu bae. Mantap kula kadang-kadang muringis ge kok baheula mah di kota jeung Muhammadiyah nu kitu teh kuari terus ka lembur-lembur. Kuli maca khutbah. Kuli maca khutbah. Eta kos kitu teh. Aju kiai deui. Kuari kiai na di dieu. Ye ulah kitu cenah kiai rek balik jelas. Gusti Allah lagu. Urang beberes diri urang pisahkeun agama jeung dunia supaya lempeng urang sakumaha urang dipagahan ku ulama-ulama selalu naon bae make lillahi ta'ala. Sholli fardhu maghribi 3 rakaatin musabbil lillahi ta'ala. Sholli fardhu jumu'ati rakataini lillahi. Jumat di jerona termasuk khutbah. Aya aturan hayang naik gaji khutbah. Eta teu arti yang mah ka kiai tah. Hai kitu mah nya maca khutbah, tas khutbah ya anu ngeupeuleuh. Naon ieu? Henteu ieu mah naon ieu? Naon ieu? Barang di deuleu teh ikuran gede. Siapa kiai, aduh masya Allah karim lekiraha atau dedeketan jeung Allah. Lepas malah mau orang lamun di jalan dekat masjid aya nu mere duit, cokot supkeun ke masjid. Urang anu mere duit di jalan, kiai alhamdulillah masya Allah aya nu mere 5.000 ka masjid. Aya deui nu sasalaman 10.000 ka masjid keun ka kota keun. Aya nu mere 1 juta. Itu beres tak pudoli blon.
5.000 10 kan itu 1 juta kan dia nyana ge boga guru meureun manan kitu ge di dieu keneh guruna sia-sia keneh ya Allah ya Rabbi aya keur carita berarti teu diurusan ieu urang dongeng ieu lamun di negara kira-kira cenah Indonesia bakal jadi negara bakal wah maknya yen teu maknya bakal jasa di Indonesia iraha lamun nyaritakeun irahana eta mah can jelas ngan bakal bau emang kumaha Indonesia membuka sejarah moal ya piagam Jakarta eta teh bakal dibuka kembali engke bakal muncul Bung Karno kedua Bung Karno mah pancen geus paeh tulangna hirup deui urang cerita Indonesia mah moal anggeus panjang dongeng Indonesia mah panjang sebab nyaritakeun perjuangan nu geus didongengkeun dibukukeun nu encan ge dibukukeun nu encan terjadi Indonesia bukukeun wah cenah nyanyahoanan teu nyanyahoanan geus kos kitu bae sakumaha Pak Harto nyieun repelita 1 2 3 eta teh rencana 5 tahun ieu 5 tahun kaharep hanya rencana pelaksanaanna kumaha anu nyekelna rencana dan rencana Indonesia geus boga rencana weh hebat Indonesia mah tuh nu mentak kuari sadunya kabeh keur neuleukeun Indonesia sadunya ieu mah Timur Tengah Amerika Eropa Australia keur neuleuh ka Indonesia ada apa sih di Indonesia kok hidup tentrem amat damai amat henteu bisa diadu domba di luar masalah setik jegur tapi di Indonesia lain saeutik anu ngadu domba negara di nu ngadu domba tetapi tenang bae dibatur mun presiden kos urang kuari geus kalut di urang henteu ieu sebodoh aya nyana daek jadi presiden terus hebat Indonesia ieu tak ulah orang Indonesia aya naonan Indonesia ieu pohara sebab lamun urang jaritakeun kaistimewaan Indonesia moal anggeus-anggeus keur masugih makmur jelemana pohara jasa padahal ilmu kewalian teh menang ti Baghdad tapi nu jora di wali loba jasa di urang atuh lamun carita nu dihina di urang loba jasa kuari-kuari ge dihina dicaci dimaki ku jelema barang nyana ka Mekah di Madinah keur kieu we kaget anu nyarekanan teh kaget ieu mah jadi bicarekan ku aing teh kan cenah aya di dieu teu mungkin nyana ka Mekah naik pesawat lantaran susah jasa diciduhan malah mah begitu nyana endeu ka dinya nek minta hampura camang-camang lompat puyengeun teh jelema kuari-kuari eta aya keneh nu kos kitu lamun urang nyaritakeun kamari segala Ki Musa segala komo bela-belo dan lain sebagainya loba jasa kuari-kuari aya nu kos kitu nyarekanan jelema hina atep ka daek lantaran meureun asa teu sopan tapi barang nyana ka Madinah keur aya di raudhah keur kieu nyana lain ka Kangjeng Nabi neuleukeun eta wae ieu jelema nu ku aing dihina teh di dieu heran cek keneh heranin jan Masya Allah tah Indonesia mah kaya dengan kewalian aja pengen geus 4 kali jadi wali ada wali juri sama kos itu maksudnya lain wali Allah Zaid jeung Umar lapor isi laporanana bahwa Khalid nyaritakeun tentang bahasa kupur panggil Khalid kamu Khalid iya Pak sebagaimana laporan dari Zaid dan Umar dan Zaid Umar siap menjadi saksi isi laporannya bahwa engkau Khalid telah mengucapkan bahasa kufur
bahwa engkau telah masuk Kristen. Betul apa tidak? Pada ikrohan. Hakim, abdi aing ngomong soal bahasa kufur mah bener. Cuman abdi teh dipaksa. Ya, jadi dipaksa ya. Jadinya na ikrar ngaheukeun kana bahasa Zaid jeung Umar sila poranana diterima. Ki Khalid ge ngan abdi ngomong kupur teh eta teh dipaksa. Kumaha eta? Suddiqa mutlaqan. Benerkeun Khalid secara mutlak. Artinya secara mutlak geus ulah dirinci deui. Ulah coba bahasana kumaha jeung naon coba kitu pemaksaanana bentuk pemaksaan ulah geus. Tuh. Cenapan kamari geus dipaksa kudu dijelaskeun. Ainu kamari mah berbeda. Cetik Ngagiclekna. ngaji teh hasilna kos kieu. Mantap kula geus sok puyeng. Lah sakulah tadi liwat bae gitu ya. Hese ngaji. Ari kamari mah walau syahidu andai kata para saksi nyaksian biridatin karena murtadna si Prengki kamari mah Imam Khalid. Kemudian diajukan ke hakim, barang diinterogasi ditanya si Prengki, Pak Ankaro, inkar teh ya, inkar karena pernyataan saksi, bukan? Tuh, ai santri mah tuh nyaho. Oh iya, ai lain santri mah bodos ya. Ai mah geus tari masak bae ngaji ya. Kos kieu ya aing moal magahkeun ka batur, jeung aing moal murtad deui lah. Ai santri mah pan nengetkeun bahasa kamari jeung bahasa kuari. Ainu kamari mah si Prengki setelah diintegrasi inkar karena pernyataan saksi, inkar. Lamun inkar karena pernyataan saksi, hukimah bisyahadah, tetap nu dimenangkeun saksi. Ari ieu mah ikrar tuh. Ai kamari macak Prengki teu kula mah teu menyatakan kafir kula mah. Jangan teu menyatakan bahasa kafir. Henteu tah ai ieu mah oh bener Cak Khalid. Kula ngaku aing ngabahasakeun bahasa kufur mah ngaku ngan kula mah dipaksa. Itu kan beda. Ai tadi mah langsung ingkar karena persaksian anak. Ai kuari mah ngaku karena bahasa saksi ngan nyana teh dipaksa. Oh, ai kos kitu mah geus henteu kudu hese-hese. Geus benerkeun nyana. Berarti eta mah taktik doang kos kitu mah. Loh, beda setik. Geus lah puyeng monggo. Kita ngaji mah asal geus ka hakim bae ge puyeng. Asal geus ka hakim, ka kejaksaan pasti puyeng sebab masalah berbeli. Mantak panggilanna ka neraka hakim. Bapakna Abu Nawas ge celina curek sabelah. Lantaran eta ngahukuman. Ai nu sugih nu mere duit dihukuman. Ngeunah tek ai nu susah diabaikeun. Atawa teu mere duit di pulungkat palengkotkeun. Eta baheula. Atuh komo saiki weh. Wis lah saiki mah. Masya Allah karim. Zaid boga anak dua, Umar jeung Bakar, agama Islam kabeh. Zaid bapakna Islam, Umar Bakar anakna Islam. Atau emang asal bapak Islam di orang Islam, kecuali di Jawa. Di Jawa mah bapakna Islam anak Kristen, bapakna Kristen anak Islam.
eta deres keneh hartina lain deres antara anak jeung bapak ieu mah salakina Islam pamajikanna Kristen tambah aya di urang ge loba di urang pejabat ge aya nu kos kitu pejabat lain aya loba pejabat di urang loba salakina Islam pamajikanna Kristen salakina Kristen pamajikanna Islam henteu dikukubakeun atuh henteu jadi urang mah teu ngurusan hukum agama diserahkan ke masing-masingna ai betah los henteu aya sanksi teh kumaha di urang teh eta hebatna negara urang teh kos kitu hebatna negara urang teh kos kitu maksudna urusan kos kitu mah geus sabodo sia teu diurusan ku aing mah urusan teh lamun aya nu ngajual sawah nah ieu urusan aing teu menang leupas di aing emang aing di dinya dahar eta kos kitu jadi urusan di urang agama mah nu teh kata sabodo ai betah los cenah perkawinanna aing mah henteu jaritakeun perkawin aing sia betah mah salakina Kristen pamajikanna Buddha salakina Islam pamajikanna Kristen ai betah mah los aing mah kos kitu teu sanksi teu aya sanksi di negara di urang teu aya sama sekali jadi berarti lain negara syariat ieu mah asalnya bae ieu mah asalnya bae besi engke aya nu hidup partai hidup itu mau Islam kurang kumaha petilu make asas Islam bener pembohong kelas kakap jadi orang make asas Islam ai jero emang Islam henteu emang undang-undangna mana Islam eueuh mending Golkar sakali nah hadena cenah aing Golkar nyungsep Golkar nu beres kabeh penipu kabeh da kiai bae katipu di urang make Islam kumaha mah hanya untuk meraih merangkum massa supaya loba henteu aya udang-udang na mana nu teu salat kumaha nu teu puasa eueuh sanksi nu zina eueuh sanksi nu nginum arak eueuh sanksi loswat di urang mah kos ka ditu nu maling ge nu di luhur mah eueuh sanksi lamun dihandap can bengok mah ka mun geus bengok ka Arab eta ge hukum teh jangan susah Masya Allah cenah atut ke penjara siapa teh nyaho atut di penjara deuleu ai penting di mana yang emang ngabejaan bae ka sia atut di penjara penting da deuleu di mana atuh aing pernah nganjang kayangan banget. Tommy di penjara di luhur naik kapal udara, naik helikopter, nenek neluan negara. Kapan nyana kemari di penjara? Indonesia kos gitu. Tuh gubernur Jambi di penjara, emang beneran di penjara nak? Indonesia. Hayang nyaho mah ente mun hayang nyaho tah coba tah atuh teh ulah ka Dayus ulah ka mana atuh tah gubernur urang sararea nang Kipu Doli ngangkat gubernurna eta dan rekan-rekan. Aduh Gusti Allah coba pentingnya di mana boleh main-main di orang. Nah, biasa. Usaha jalan, emang teu jalan atuh usahana jalan. Ngan di negara teu jalan. Urusan pribadi na teu jalan. Cenah sia sok nyanyahonan ya teh nyaho jeung. Nek ngomong naon jeung nyaho. Dia so amat ya teh sok nyanyaho sih kumaha sih. Nyaho aduh. Ieu keur carita lain negara Islam. Geus kulantaran lain negara Islam kos gitu kaya ada. Coba lamun negara Islam mah atot korupsi bahasa intelek bahasa urang mah maling siapkeun tut leungeun potong ceker geus kanyahoan atut dadah tidak bisa saya balas dadah kecuali kiri ceker itu dadah itu tangan kemana ini hasil korupsi ini. Geus lamun jelas mah hukumna kos kitu beunte. Wawan emang di mana nyana? Emang di mana? Di penjara. Penjara teh podo zero.
baheula kerjaman ibu salakina Ibu Heti. Emang ku bang gitu pinggiran. Ge kula mah akrab biasa Pak. Ya, kok ada lempangan segala kemana kamu? Tuh, ngumun Haji Pendi di penjara saumur hirup. Bisa payah di jeronya nama. Jero ya, siap ke kuburan berapa pokoknya apa. Nyogok tuh bisa pada nama. Bangsa nu kieu bener bengo guys. Yang ngaji ke mana sih? Supaya nyawa lain negara Islam, negara demokrasi Pancasila. Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Eta bae heulanan ku ari mah jaker eta. Atuh engke urang bakal jadi negara Islam bakal. Kumaha mimitina tuh? Engke ge aya. Urang nyawa zaman nyaon teu. Zaid agamana Islam boga anak 2 Umar jeung Bakar kemudian Ki Zaid mau ternyata aya pernyataan ti salah sahijina anak cek Umar ieu mah kula jelas-jelasan lapor bahwa bapak kula maot murtad. Salah sahiji anak tina 2 Umar jeung Bakar. Umar menyatakan bahwa bapakna yakni Zaid maut murtad atau hanya murtad kemudian maut kafir berarti mautna bisa gitu ngaranna bisa dipercaya emang naon gunana sih gunana urusan kuburan kan kuburan muslim teu meunang dicampuran ku kafir. Kula wani-wani orang Kristen dikubur di kuburan Islam haram. Sing hade tadi urang ieu sing hade. Bisi aya orang Jawa, bisi aya orang seberang maut. Kemudian agamana lain Islam, ulah dikubur di pakuburan urang. Haram teh kos kitu. Geus aya sababaraha daerah 2 nu laporan ka kula lantaran kuburanana diurus ku seorang pengurus terus make bendera pemuda ayalah si emas maut ternyata emas teh Kristen keluargana hayang dikubur di dinya sebagian masyarakat nyaho menolak lantaran mere duit tah kanu ngurus gede merena nu biasa nama jang kelestarian itu makam teh hanya 1 juta tapi ternyata ieu mah merenya ada 10 juta dikubur di dinya geura paeh geura sia tah ngasahkeun kos kitu. Nah di negara Islam teh meunang andai kata Kristen di kuburan Kristen lamun aya encek tuh di ditu tanah gocap gitu teh di tanah Cepedi itu tuh kuburnya tuh. Nah, Islam aja di dia. Tapi menang dihijikeun jeung kafir. Sebab naon? Engke di jero kuburanna disiksa. Siksana kan kafir mah dahsyat jasa. Jadi ahli kubur teh bapak urang, mamang urang, emak urang, eta katongtorekan. Ke di jero kubur, "Woi, ieu naon ieu?" Ngagenjereng-genjereng amat ya. Ja urang ge dulur urang disiksa tapi teu kieu. Dulu urang mah nu kamari teh nu maot urang ngadenge paling nang neng nong lah tah mah cara nyieun golok di pangodokan teh mah budak kuari mah teh nyahokeun urang kuari mah teh nyahokeun di pangodokan tukang nyieun nang neng nong baheula mah kuda lamun liwat teh kacadas geus nang neng nong eta sih keur naon nyieun peso
Yen geolog kuari bente teu nyahoeun jadi budak kuari mah. Tah paling ge kos kitu tah jadi urang teh cenah teu pati gandeng. Ieu mah gandeng amat horenganan Kristen. Kagandengan karunya mah urang. Bapak urang karunya ieu mah supaya kahartina doang. Haram. Tah nu mantak ieu lamun aya salah satu anak menyatakan bahwa bapak teh kafir, murtad, maut kafir, eungeunang dikubur di dinya tuh. Guys, nyana tuh di pakuburan kafir. Eta kahiji. Kembar kedua, fa in bayyana sababa kufrihi, lamun memang nganyatakeun kana sabab kufurna, Umar ngajelaskeun tentang sabab-sabab kakufuranana, berarti jelas tentang bapak nak kufur dijelaskan sabab-sabab kakufuranana. Nyaho berarti Zaid nayeki Zaid eki Umar anu nyaho sabab kakufuranana berarti jelas-jelasan dampakna lam yarisu Zaid maot Umar nyaho karena sebab kakufuran bapak eta ki Umar teu ngawaris sugih ki Zaid tetep teu ngawaris. Aiki bakar mah teu nyahoeun bapana kafir sanyaho aing mah papa aing mah Islam tetep ki bakar mah ngawaris. Kajen tenggu kumagi aing mah teu nyaho bapa aing kafir ngadenge ucapan kafir henteu neuleunyana sujud ka patung henteu. Aya teh cenah nyana sok main cimplong mah atuh aing ge sok dibabawa. Lain deui tah mah keun nurunkeun ilmu ka anak. Sial tak bakar. Aduh, aing ge jago main cimplong mah. Ya bapak aing guru aing eta. Aing nyaho balak genep ge ti bapak aing. Aing nyaho eceng gondok ti bapak aing. Nyaho aing ngan jan teu nganyatakeun kafir. Tah ki bakar mah anu henteu nganyatakeun bapana kafir ngawaris tetep. Tapi Zaid Umar nganyatakeun bapana kafir teu ngawaris sebab beda agama teu ngawaris. Ai eta ge bagianana wa nasibuhu fa'un. Bagianana engke jadi harta pe. Jadi harta pae teh lamun di negara Islam ayana di Baitul Mal. Geus aya nu maot-maot kitu teh eta urusan jeung negara. Urusan di negara urang mah sebab Baitul Mal fae. Ngendek kata Zaid maot aya ahli warisna faraid ashabul qurun. Majikan teu boga anak, teu boga mamang, teu boga uwa, teu boga telusuri coba sebatang kara. Kan di negara Islam mah harta laporkeun ka negara cokot Baitul Mal untuk kepentingan umum. Ta ieu lamun di negara urang kos kieu kamanakeun? Ieu mah ahli warisna Zaid paeh anak teu boga, incu teu boga, mamang uwa ahli warisna, pamajikan teu boga, bapak kolot mak kolot Zaid teh sebatang kara ahli warisna. Apa kudu dilaporkeun ka negara? Teu kudu dikumakeun atuh laporkeun ka kula. Ajo itu mah urusan kula. Ajo kubantu geus pokona kadiekeun tah masalahna. Ajo atuh mah kula bae. Nu bener cenah kieu eta geus bener jasa. Tuh lah cek negara teh aing mah kieu bae ngaji teh. Naon kitu ki uci mah cenah kos kitu hayang menang sorangan bae. Teu ditahu dilaporkeun ka negara tuh. Jauh Baitul Mal dicaraplok kunyana. Beri ku bakun atuh. Sarupkeun ke ka urusan umum. Nu kuduna Baitul Mal mun aya eueuh kuari. Aya carana nu kos kitu teh ngan ulah diganagarakeun. Jangan sabilah ramal atuh. Babari tah kos kitu. Tah ieu ya. Lamun nganyatakeun Ki Umar kana sababna geus Ki Umar teu ngawaris bagianana jadi harta fae
engke asup ka Baitul Mal lamun negara Islam wa kadain atlaqa fil azhar kitu keneh lamun ngamutlakeun nurutkeun cek kaul azhar. Nah kuari kumaha kuduna eta jalema nu murtad teh setelah dipanggil ieu engke bakalna wa tajibu istitabatul murtad wal murtadah wallahu a'lam.